Nyobain jajanan UMKM lagi. Dinten ayeuna teh nyobian jajanan UMKM deui ieu teh ceker mercon sareng lumpia bib. Aduh Masya Allah aya namanya menikat mewah pisan tinggal meni uru nyui kitu atuh. Naon cenah teteh lumpia bib teh ieu geuninganan makanan anu nuju viral tinggal isina Masya Allah aya sayur bonteng telur jeung ieu teh si bibna ieu mah bibna ge bib pastry cenah Masya Allah kandel atuh ieu mah ditambahan we ku saos sareng mayones sapertos kieu dijamin wareg ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ieu mah Masya Allah menikat raos pisan. Ieu si dagingna teh meni enak pisan. Ieu teh hanyakalna teh abi teh kaburu lapar jadi henteu dipanaskeun heula lumpiana teh. Pami dituang haneut-haneut ieu kabayang nikmatna ciga kumaha crunchy-na kitunya tuh tinggal ieu daging pastry na oge atuh sanes daging slice atuh ieu mah asli enak pisan ieu teh. Tuh urang nyobianon ceker mercona cenah tuh. Di dieu teh panan si tetehna teh sakantenan icalan ceker mercon cenah. Ieu pas digigit teh aduh tinggal mendikat langsung coplok atuh saking ku lembutna. Ieu mah asli jeung dengan sangu oge dijamin mantep atuh si pedesna teh pas rempahna karasa pokona mah raos pisan ieu mah 10.000 teh meunang sakap kieu tinggal meuni seueur atuh abi teh kuat ka langsung nyiuk sangu dah atuh dan nikmatna jeung sangu ieu teh tinggal teu puguh meureunnan waregnya udah sagala ge sangu.